Aduh. Sore iya merolang layangan. Ya aja kunaonnya, iya ku anginnya. Orang layang ke sumlang layangan. Wah itu jelema ngagarunuk. Mana saung anu eta teh? Oh itu. Adisa? Oh. Boy, kenapa boy? Angin kagirang mah bener. Mau bener angin kagirang. Tah, moro. Jaki. Siap-siap Jaki. Ya. Wah itu di dari itu tuh. Wah loba tuh jelema euy badar itu. Mana lang layangan? Wah, eta mah ka mana angin ge ngolea begitu? Wah, ponok eta mah. Kenurna ge ponok. Wah, itu siap-siap euy. Kade nabrak uing ya. Beunang tah. Oh angin kieu ya teh. Ya, boy, matakan ke mana, Breng? Oh, itu, oi. Itu teh lain kok. Lain itu. Mana? Jauh. Oh, itu. Eta mah di dinya paling na kebon eta mah. Tuh. Baru udah nih. Oh, itu mah jauh tinggali. Mana? Kalau tadi lepas ya. Pada pandut-dudut aing kana jual kena leungeunnya. Ayo ngabaheula mah lamun keur ngadulang layang teh. Dua rol itu muka jeung nu bala teh terus we. Aja geus lewat magrib dan pusing. Ngongong magrib. Tungtung nama orang tadi di golongan dah euy. Geus anu eleh mah teh di golongan geus magrib. Lah, biasan mau baheula mah 2000. Biasan 2000. Saben Aduh lali cek. Nang yang anak Egun. Jadi tuh gunung. Iya kayak gunung. Oh, baik itu lang layangan, Radohan tuh.